itunya. Gimana teh? Gimana teh? Itu di kecamatan. Kurang nanya di mana? Di kecamatan. Cuma Korek. Ih. Korek nih. Korek. korek tak korek saya udah. Oh iya nya. Tapi itu orang nggak perlu ya teh ngobrolnya jadi ketemu lagi ngobrol. Ya bro. Lah dia ya. Ya teh orang teh KTP kan jadi teh ya. Kamari KTP di KTP deui ngomong teh. Karena cawe teh. Hah? Orang ngomong KTP can jadi. Ih, aing geus ditanda tangan kamari teh. KTP orang can jadi. Tinggal dibikeun ke kecamatan. Itu biasanya kita kemarin ngomongnya ke dinas kesehatan wae. Siapa? Dinas kesehatan mah teh nyin BPJS teh orang pernah nyin BPJS teh nyin KTP teh. Bikeun ke kecamatan suratna eta geus ditanda tangan ku urang. Eh, Kamari kan geus penting kamari. dia geus 4 poe teh kan ya jadi kan wae teh. Mana geus ke kecamatan can? Urang geus 4 poe can jadi KTP. Geus ke kecamatan can? Nyin KTP mana di kecamatan lain ada di dinas kesehatan lain teh. Kurang pun ngomongkeun di KTP ngomongkeun BPJS Biar lain. sirahir. Mulai geus emang teu naon teh. Korek. Urang geus ieu teh urang kemana pindah warga lah urang mah. Naon pindah warga geus di dieu ngeunaheun kampung Urang ieu mah. pindah warga ka RT 5 urang. Naon di dinya deh rehe kampung eta mah dieu rame. Oh, RT nguruskeun atuh bener atuh da, nguruskeun wargana. Maneh meureun geus diurusan ge. KTP kumaha atuh? Urang gawe ieu. Hah? KTP rek gawe urang. Atuh heueuh eta bikeun ka kecamatan. Urang ge urang kajenting bayar ka RT deh urang dibayar bara oge. Hah? Dibayar ku urang nanti mah teh urang jadi urang Geus masalah duit gawe. mah gampang. Eta bikeun geus eta kan geus tanda tangan. Surat pengantar geus ditanda tangan ku RT. Kopi eueuh, kopi di dieu mah eueuh. Heuh, kopi sama ngomong kopi ge henteu. Ieu di jalan teh ieu teh. Urang bieu ai MRT bi RT na eueuh atuh da. Ya. Nah, apa teh? Tadi atuh teh. Menang teh teh. Hah? Menang ayo. Menang teh menang mah tuh tah. Menang sia mah ih. Hmm. Korek teuing atuh. Urang teh boga korek urang teh. Iya ya harus ngeluarkeun. Korek. Eta korek nyeun korek ta urang. Eta nu boga korek nyeun nya ka urang cenah. Tah atuh ngarokok. Batangnya. Hah, heuh ayo. Kita sabatang urang mah. Ayo. Teu meunang sabatang. Meunang. Ayo. Ayeuna mah geus urang nanya kieu. Eta surat nu kamari tanda tangan aya keneh teu? Dibeuleum teh. Aduh, sia mah kunaon dibeuleum? Atuh pan KTP na teh jadi. Tuh pantesan sia mah teu jadi dibeuleum surat pengantarna. Ieu emang pano. Nyeun deui geus eta mah anyar. Atuh urang soalnya makat gawe teh kumaha teh ieu teh. Sukan makat gawe isukan. Kita saha dibeuleum? Kurang isukan mangkat gawe itu kami surat tanah kurang sapangatreun dibeuleum ku urang. Kunaon dibeuleum eta? Hah? Kertasna dibeuleum ku urang. Heuh kunaon dibeuleum? Atuh teh jadi. Lain kitu carana dibikeun ka kecamatan, lain dibeuleum atuh moal jadi. Urang kamari ka kecamatan teh. Urang cek kecamatan cenah gimana surat pengantarna. Urang dibeuleum. Benar sia. Kunaon dibeuleum eta kunaon? Kan dicek RT. Ah teu nita dibeuleum. Kamari ngomong geus cenah ge pas tanda tangan dibeuleum cenah RT ngomong. Henteu ngomong kitu. Ka kecamatan dibikeun. Lain dibeuleum lain. Kumaha teh? Buru. Terus Nyende kumaha? anyar. Nyen deui bati.
kumaha? Jeung keun da anyu anyar jeung keun kurang dibayar. Dah masalah duit mah geus deh bayar-bayar we kajeunna. Geus. Da eta ngamrang ada tepung teh. Di dia di jalan teh. Si loba motor di dieu teh ngara lewat. Pindah teh, pindah. Heeh, aya pindah dulu gitu ya saung. Arek mah tiis ya. Urang ngajakan kita pos ronda lain ke saung PT saung mah. Sarua wae posting saung teh sarua wae. Terus makan teh di kamar. Sarua wae. Makan teh. Buru dah. Naik tuh. Naik atuh mah banget tuh. atuh naik buru. Naik kita sah. Naik kurang. Tah nu ngomong. Kita saung Ronda tuh teh, ieu mah teh. saung ieu mah. Ronda ieu ada teh. Sarua wae dah. Awas teh euy nya. Oh iya, ayam minumnya. Nah, meuli di saung, di saung di warung. Di saung cenah ge. Urang mah yang minum teh. Iya, minum cai. Nah, yang minum Lin. Beuki teh kopi. Pika. Ieu mah cai lah lain bubur. Bubur di mana sih teh? Kopi ngomongnya lain bubur. Bubur mah isu kayana sore ieu aweuh. Mah teh nya teh. Kan eta di deuleun kana. Tapi mah cari tanah di dalam gitu. Teh sorangan ngomong paling tah di deuleun. Tadi tadi dalam teh. Hah? Teh ngomong kan meuleun. Teu ah. Sok nyambung ngobrol. Maneh nu teu nyambung mah orang ieu. Urang ieu urang. Urang nu lieur mah. Jadi maneh nu lieur? Entah kan lebaran teh meuli ceuli geura PT geura urang meuli baju. Ente meuli ceuli. Urang mah baju kita lebaran ge meuli 5. Meuli ceuli lain meuli baju. Ih, Meuli baju meuli 5. Bateuing 2 ge mahi atuh. hah? Meuli baju lo bateuing. Baju. Heeh, jang naon 5 atau 2 ge mahi ya. Meuli baju urang mah meuli lain nganjuk. Hah? Meuli. Meuli ngomong ge meuli lain nganjuk, ceuk saha nganjuk ngaco. Wah teh punten ampura teh tapi tadi rokona di urang teh teh. Neangan we di kantongannya. Rokok di urang lain di PR teh, Bang PR teh mah mere duit ka urang pan can pernah meureunan. Kumaha maneh teh? Deh, Atuh maneh teh jadi-jadi lieur urang ge. KTP urang ge kurang dibayar PR teh mah kudu dibayar atuh da. surat pengantar di Duruk dah ke kecamatan ge. Ieu teh urang mah rek usul teh. Naon? Itu tuh jalan itu butut tuh. Di mana? Nu di Lebak nu deket mah Mang Jono. Mang Jono, oh eta encan pan kege di ieu aspal. Jalan rusak teh. Engke di aspal. Jalan mah di aspal lain ditambal ku tarigu teh. Siap. Sok Teu ngomongkeun tarigu aspal ngomong ge. Ih. Mah nyen tamblag tarigu lain. Di katamblag ieu mah. Di jalan di katamblag nih. Di aspal jalan mah. Di aspal. Engke diuruskeun gampang. Gampang. Geus 5 tahun eta teh. Anyar ge 2 tahun, 5 tahun di mana? 5 tahun teh lain 2 tahun teh. 2 tahun. Torek teh mah. Maneh nu torek geus urang aya urusan itu nya. Eta mana deui? Itu pan di kecamatan can beres. Atuh tutup teh geus sore teh. Hah? Henteu pan urang aya janji mau wakat tutup manehna cenah. Nya. Adela teh nya. Aneh bisa kitu nya. Ih, Eta tadi di dia sorangan ya. atuh pan urang kumaha di dia sorangan atuh teh. Rokok lama ya. Ya, ini batang.
Tikas satu ya teh tat. Main kecamatan kelas. Tikas mah masuk mele rokok atuh teh. Ya, Korekna jeung urangnya. ulah tuh orang deui. Oh nyang setununnya. Aweuh deui. Kan cenah bi jeung urang teh. Henteu teu ngomong jang maneh. Geus jeung urang. Geus itu teh mangkat teh. Geus teh gampang korek mah meuli deui urang. Tuh alus ada ikas mah tuh alus ada gitu mah. Kumaha maneh teh? Korek. Ieu korekna pan dibikeun cenah ka urang. Korek dan korek. Ieu ngomikeun korek tapi nu kitu-kitu wae. Dah. Ada kurang deh. Bensin aja teh. Deui. Ieu mah make bensin teh, lain make solar lain. Mamane. Ate nguruskeun jelema teh teu bener nguruskeun wargana ge. Kudu dipecat teh teh. Penting teh teh unggul teh beres-beres. Pan kamari maena sorangan di tadi beuleum mun surat pengantarna. Ih. Bener dah. Memang geno. Enak ya. Enak. Terus kumaha? Mang Dono mah mana kan nanyakeun tukang buah kacang kebetulan. Kacang. Terus kumaha eta ngomongin PRT teh? Urang tadi ngobrol jeung PRT. Neng, mana Neng? Teh Neng cantik euy. Itu awewe geulis ya, Mang. Heueuh nya. Awewe geulis Mang itu tah. Heueuh nya. Bencong lain. Kurang heueuh nya. Mang eta kumaha tuh Mang? Ulah sirewet tuh Mang. Urang ngaranna we teh ulah sirewet atuh. Atuh lucu bari ngareana we teh. Tadi orang geus ngobrol jeung RT tadi. Ngomong ngobrol naon? Tadi orang geus usul tadi ka RT. Heeh. Anu jalan ada Mang Dono kan bututnya, rusaknya. Heeh, eta can di aspal tah ku RT teh. Nyaho urang oge jalan Mang Dono kan di urang geus ngomong. Heeh, eta teh can di aspal ku RT cah. Urang can Nyambung. beja. Duh. Urang can bebeja ke RT eta jalan butut. Urang geus ngomong. Ngomong naon? RT orang geus ngomong tadi urang. Heeh, ngomong naon? Cek RT ke jalan ditambal ku tarigu cenah. Ininya ku tarigu bisa ge moal tuh. RT nu ngomong panen Mang. Mak emang nu torek teh ceulina ka mana boa. Mang Dono nu torek mah lain urang. Cek Pak RT jalan naik di aspal nu dihandap. Cenah can ngomong ja teh geus nyaho geuning. Lain nu ngabejaan. Tambah ku tarigu udah pertebisan meureunna. Beh, salah ngadenge meureun teh. Urang mah teu torek Mang. Tah, tang nginungna tang geus teh. Torek ieu mah teh. Iya korek tah, korek. Torek lenan korek. Dia mah ngai telepon heula Mang urang Mang. Ya nya. Halo. Hah? Mang ini speakerna rusak Mang euy. Coba. Coba Mang. Halo. Lu kadenge oge teh gede. Saha eta nu Rusak nelpon? speakerna ieu. Eta sanu nelpon. Salingkuhan urang Mang. Bener. Nelpon saya tak. Ayo. Cik kopi saya, kopi sa. Sama kopi Mang lain. Oh iya kopi sa, bade diinum. Kopi. Oh iya kopi sa. Lain teh lain. Astagfirullah. Kurang nanya ieu kopi sa ieu. Ngomong atuh cenah di keluar deui. Ieu kopi sa ieu bade diinum. Ieu kopi ieu kopi diinum. Heeh, urang ngomong kitu, ieu kopi saha? Hah? Nyambung cuman teh itu mangkat Mang deh. Ya. Cai mangkat tah ngomongna. Yur. Torek dasar. Yo korek yo korek yo. Urang nanya. Torek lenan korek. Jelema teh ke RT teh wargana nu bener warga teh.
kudu kumaha atuh ieu ini torek teh aing atau RT jeung warga sih teh aya nanya warga teh aing sore kieu kudu sholat maghrib bae balik heula